Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan taqtali biha babaridu wa taysir wa tagluqa biha anni babasari wa ta'sir wa takunu li biha waliya wa nasir ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir la haula wala quwata illa billah. Kadulur-dulur urang sadaya anu di mana bae ayana, mudah-mudahan urang sadaya kenging panang toyungan Allah Azza wa Jalla, dimudahkeun urusan urang sareng dicukupkeun sagala kabutuhan urang. Dina dinten ieu simkuring bade masihan pangalaman pikeun dulur-dulur, bok bae dulur-dulur simkuring ngagaduhan keluhan atanapi panjawat atanapi panyakit nyaeta anu disebut penyakit paru-paru atanapi penyakit jantungnya. Bobai dulu simkuring anu ngagaduhan keluhan penyakit jantung atanapi penyakit paru-paru. Ye simkuring bade masian ramuanana coba urang nyandak tilu sihung kunir kira-kira segede kieu tilu sihungnya teras urang diparud. Geus beres anu tilu sihung urang nyandak lampuyang tilu sihung kira-kira segede kieu seperti tadi kunirnya terus urang diparud. Tos beres kurang diparut kurang nyandak buah pinangnya anu sok paranti nyeupa tah ku urang dipesek kira-kira tilu siki ku urang parut teras ku urang digodog kira-kira caina sagelas wae nya caina sagelas bae ku urang digodog dicampurkeun eta antara kunir lampuyang sareng pinangnya anu tilu macam eta ku urang dihijikeun terus urang digodog caina sagelas bae kira-kira geus benang setengah gelas kurang angkat teras kurang tiiskeun teras kurang dileueut ayeuna urang istilahna isuk sakali sore sakali urang rutinkeun anu ngabogaan penyakit jantung atanapi paru-parunya insyaallah moalida insyaallah kalawan izin Allah enggal damangnya tah dulu-dulu ulah hilap nyatana kunir tilu sihung diparut sareng istilahna lampu yang tilu siung diparut sareng istilahna pinang tadi pinang peranti nyeupahnya kira-kira urang tilu siki urang dipesek terus urang diparut terus urang hijikeun terus urang digodog cayanana sagelas bae nya kira-kira digodog urang kira-kira setengah gelas deui urang angkat nya mesti terus urang diinum insyaallah mudah-mudahan kalawan izin Allah tiasa enggal istilahna cager penyakit urang nyata penyakit jantung atau napi penyakit paru-paru mudah-mudahan Allah ngabulkeun tamung sakitu simkuring bok bae simkuring aya dina kasalahan nyuhunkeun dihampura wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.